Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinara syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya masih dipasihan kesehatan. Teu hilap salawat sinara salam urang ngusurkeun ka nabi urang sadaya Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nepangkeun lasda abdi mayagali prawesti simkuring ngagem pancen janten panumbu catur di ieu acara. Hatur nuhun ka pangajar sarta pamilon anu tos hadir di ieu acara. Saat acana hayu urang sasarengan aoskeun basmalah supados acara ti kawit dugi ka akhir lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Irin pangajar sarta pamilon anu ku simkuring dipika hormat. Saat acan nincak acara ieu simkuring seja nepangkeun pangajar anu bade ngadugikeun ka mandagna. Pangajar nu kahiji nyaeta Ibu Yelija Fajriah anu asalna ti Majalengka anu mangrupikeun guru bahasa Sunda. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Muminah anu asalna ti Majalengka anu mangrupikeun guru PAI. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Sateasana hai urang sasarengan kawitan acara ieu. Sumanggi ka Ibu Yelija Fajriah anu bade ngadugikeun ka mandagna. Hatur nuhun ka Ibu Yelija anu parantos ngadugikeun ka mandagna geunaan pentingna protokol kesehatan dina masa pandemi Covid-19 anu sakumaha urang sadaya tos ngalaksanakeun dina ngajaga nyebarna Covid-19. Salajengna ka Ibu Muminah disumanggakeun bade ngadugikeun ka mandagna. Hatur nuhun ka Ibu Muminah anu parantos ngadugikeun ka mandagna ngeunaan Covid-19 anu sakumaha urang pami angkat-angkatan kahade hilap nyandak ngangge masker, jaga jarak, nebihan jauhan ti jalmi, sarta kahade hilap nyandak hand sanitizer. Supados teu nyongkolong kana waktos, simkuring bade ngawitesan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur 2 urang. Anu bade tumaros nyebatkeun nami sareng ancungkeun panaman. Hatur nuhun ka Irpani Maulidia anu parantos ngadugikeun patarosan-patarosana. Kirang langkung ngeunaan nyadiakeun masker jeung hand sanitizer keur masyarakat. Sumangga ka Ibu Muminah anu bade ngawaler patarosan ti Irpani. Hatur nuhun ka Ibu Muminah anu parantos ngawaler patarosan ti Irpani anu ngawaler nyaeta masker teh disadiakeun jeung timba pemerintah jeung atawa ti sukarelawan anu nyumbang masker secara gratis. Alhamdulillah acara ieu ti kawit dugi ka akhir dilaksanakeun kalaya lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan aoskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng rencangan neda dihampunten kana basa atawa cariosan. Ku kituna hayu urang rupina mung sakitu kapihatur hatur nuhun kana kaparatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.